Bah, ya perangkat saung. Oh, bararingung. Bararingung kunaon maneh teh? Ye, lain bararingung. Ya urang ka saung tuh numpak rakit. Boga panyakit. Tong sok dipikiran panyakit mah. Nyata sok kalah bingung ku panyakit. Kayak gitu boga panyakit naon atuh? Teu boga panyakit, Abah. Ya urang ka saung, ngajaran di ditu tuh nurun rakit tuh bangun ngareuna sugan eueuh reungit jeung laleur. Oh, penyakit lieur. Penyakit lieur mah tuh gampang. Paritong pikiran penyakit lieur mah da eta teh lieur mah tina pikiran gitu. Tapi kita lieur teh aya nu tina pikiran, aya nu tumpak mobil oge jadi lieur teu mikir naon-naon heueuh ketang nya. Tah eta nu parahna mah lieur anu teu boga teu naon-naon jojol lieur tah eta heueuh. Ai maneh atuh kumaha ayeuna? Kayanana? Ieu da teu boga penyakit lieur. Urang mengajakan ka saung ngan urang teh numpak rakitan sieun labu. Oh, kambuh. Aduh, atuh bahaya maneh teh kade ya deket cai. Lieur mah bisi ti bubuy ka ditu tuh kumaha. Barabe kita lieur mah gede dia diuk di tong deketan cai. Penyakit lieur atau dikukukut ai kambuh teh kade sing rada kanu iuh-iuh ulah sembarangan. Bahaya lieur mah sok ngadadak. Sok turaleng ngadadak poek segala jadi mungkin teh bisi disuntud lempang teh cicing we ai boga penyakit lieur mah. Ye, dengekeun ye. Lain boga penyakit lieur. Hiap anter ka saung. Kita tadi urang teh diajakan naik hararese. Tuh urang teh hayang ngajaran cicing di jero saung itu bangun ngarareuna. Daharnya di jero saung numpak rakit. Yuh, saumur-umur kakara aing. Kadieu. Kade tentang aprak-aprakan mana ai lieur mah cicing. Cicing atawa nam atuh balik we Astagfirullah. Balik we ai lieur mah bahaya ngomong ngadeukeutan cai mah. Yuh, teu boga penyakit lieur hiap anter tuh ka saung hiap buru. Montong nam balik. Yuh, da teh hayang balik urang teh hayang ngajaran ieu ka saung hiap yang numpak rakit. Montong lieur. Dahar yuh. Mung aya teu tanggung jawab aya boga lieur kelare ka ditu ka dieu ye jalanna maka teh geus lieur maka dieu ye jalan telin ka ditu. Otakna. Ieu. Bakat teh keur lieur masalah. Salah eta ka dieu jalan malin ka ditu kalah kana. Hayang ulin Kalah kana balong ka ditu kana situ atuh ka ditu mah. Dasar keur lieur ditabalik kalah hayang ka ditu lain jalan. Katempona meureun jalan gede eta teh nya. Dasar nu lieur nam. Ka ditu tong ka dieu ieu mah ieu jalan mah ka ditu tuh.